Wilujeng enjing pamirsa, wilujeng patatang deui sareng abdi Rini Aryani dina acara Warta Breaking News Tugas. Anu bade didugikeun miwara tempat wisata nu aya di Kecamatan Pamijahan, Kampung Cisalada, nyaeta Warta Wisata Kampung Budaya Sunda Cisalada. Satu acana haturkeun nuhun nu aya di studio. Nepangkeun nami abdi Elisa, abdi nuju aya di Desa Purwabakti nu aya di Kecamatan Pamijahan, tepatna di Kampung Cisalada. Ayeuna abdi bade ngawawancara salah sahiji warga nu aya di Cisalada. Ayeuna abdi aya di saung Kampung Budaya Cisalada. Ayeuna abdi arek ngawawancara salah sahiji pengurus Kampung Budaya Cisalada. Kampung Budaya Cisalada. Kegiatan nu aya di Kampung Cisalada nyata menggalakkan utama pertaniannya. Nu kadua berarti kerajinan tangan, anu katilu bade ngadamel wisata gitu. Salah sahiji kerajinan tangan nu aya di Desa Kampung Cisalada. Ieu lampion ya. Lampion. Ieu angklung. Salah sahiji hasil bumi nu aya di Kampung Budaya Cisalada. Hatur nuhun tos ningali.